Baga amat gusto undangan tanaon. Karwi ngomong gagah atuh jeung unggal poe kieu bae ngomong tuh lamun dama tuh karak gagah ieu sakieu ngomong gagah tah masoro jeung ngejek gitu nan gagah sakieu Dan kudu undangan bae itu gagah tuh. Oh iya tak kakarwi pir aku taga kudu undangan bae atuh biasa na IG mah gagah bae ngolfena ge. sabodo kami mah darari yang ngomong ngaledek tah ngomong naon tah atuh kami mah sabenerna mah atuh sakikina bae ngan kadeuna meureun gagah atuh wajar awakna awak sampayan gagah bae make pakaian kuku mah ge kadeuna resep bae ku jelema eta komo-komo ku isilna ku bikang ku lalaki bae ge atuh resep bae atuh saha ih Lain. Biasa nate ya. Ibu-ibu geh lamun gagah pasti naik undangan. Japel bah di mama. Biasa bae ya. Sorakeun jeung ibu-ibu teu kahar teu lain deui itu ibu-ibu mah. Atuh bapak-bapak lain deui, ibu-ibu lain deui beda style tuh. Biasana Jekarwi teh mah anu geus gagah mah geus undangan atau napi nek undangan. Komo mun ibu-ibu mau kat medok barang geus hees jeung salakina kuat kuprut. Sebogana ibu-ibu mah. oh bener ibu-ibu mah eta lamun nek aronangan memang gararaga pamedok-medok tas pabaru-baru boga aing bae ge pamajikan aing kalau bandek onangan gagah bedak penyakit atul teh ge sok dipake eta Pamajikan mah mau naik undangan. Ulah sok dicarek-carek kami naik mah dukung. Ibarat ieu bae. Pamajikan kami sok dibawa hiburan ke pantai henteu, henteu ke pasar henteu. terus ari maksud dia naon tuh ngomong gitu Nya maksudna Karwi teh kami kieu pamajikan eta tilok dibawa ulin ku kami ka pantai tilok ka pasar tilok jadi atuh pamajikan mau kudu dibawa hiburan tuh eta mah burung mung tirok dibawa hiburan atuh keur undangan ge atuh ngagagah sorangan tinya eta mah dina waktu keur Sri jeung kami. oh aing ngarumasa kumaning ka pantai atuh ka pasar tilok aing ngarumasa ngan meureun atuh lain ngan boga aing bae doangna atuh teu bagi dua-dua acan eta jelema salakinya nu mawa ulin pamajikan boh ka pantai boh ka pasar khusus dituduhkeun kana tukang ojek bae ja tetep nu untung mah tuh tukang ojek seungit make wawangian make parfum make Rexona tukang ojek anu untung mah salaki mang engke datang ukur dibere bau kesang geus eueuh luntur ta Rexona segala naon lain kitu Gus kuari mah kula meneh jadi tukang ojek bae sigana untung nyata buktina bisa kasengitan ku ibu-ibu cek ameh teh mah. Atuh teh mah kitu ngalah kesempatan dalam kesempitan. Atuh lumayan ngaranna ge. Urang mah can boga pamajikan ieu. Birak eta jomblo kulapoan. Oh, dia mengalah kesempatan baik. Hariri bae perang saing teu benang neuleuh babaturan senang teu sapirang ngambeus sesengitan. hade bae jadi tukang ojek ge memang eta atuh tukang ojek eta atuh dibutuhkeun ngan tadi teh ya tetep tukang ojek ge kudu aya aturanna gitu lain kaharti Arti Berarti urang ulah tual-toel ke lamun ngojek ibu-ibu barang nu seungit-seungit. atuh pasti. Lamun naik ngojek-ngojek bae, sajujurna ulah sok tual-toel kana mah eusian. hade bae tukang ojek eta tual toel ge hade tambah kana nu lengo kana nu teu boga salaki ngan ulah salah noel ulah eta lalaki make ditoel bisi eta ke kebel-kebel dong kaum nabil lut Nah, nyu ngomong kaum lebih lut segala. Sapangannya kula mah eta kaum anu eta teh sok bebersih di masjid. ih kumaha ieu dia ngomong kana kaum segala naon kaum lain kaum cek aing ge kaum tadi dia mah kaum jauh amat kaharti aing ka masjid segala naon Oh, kaum. Pangdenge kula mah tuh kaum. Lain kaum ibu-ibu tanaon yo kaum segala. aduh kaum ibu-ibu Dina ge kaum ibu-ibu mah hambar jadi dunia. RT nu bangsa ngaramekeun kampung nya sorangan ibu-ibu mah sekali eta ge gosip berdua katenge ka mana-mana ge ti kana. Menang sabah nu ngaran ibu-ibu mah wanita ieu. Karena wanita mah hiasan terindah. Ge lamun jadi istri anu soleha. Weh, keren amat ti bahasa. Ih, lain keren. Anu dimaksud eta nu rame eta
di dunia atuh para ibu-ibu wanita kene atuh dilande nak atuh pugul ngaramekeun deui Woi, mantap. Landeh mana kata mah landeh lo bayi landeh. atuh landeuh naraka Oh, lainnya orang hebel-hebel dong ibu-ibu amat. Kan ngagosip bae. Moal jojong area eta mah ibu-ibu na solehah mah. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Asik. Ih, jangan bisa ngawe kami. kadulu jasa tamu TikTok Atuh kami mah atuh dina TikTok segala dina atuh nyanyi bisa bae. Kami mah serba bisa. Kami teh pikiraneun. Kula mandung ya mikiran kami. Kula bae geloba pikiraneun. Kalau geus meujeuh ulah ngagosip teu pararuguh mending kan orang ngoreksi diri orang masing-masing. Lain kaharti Teh. ai